cara mas mah loba beulieur pisan. Rumah tangga jeung aing teh. Mana cuma gitu aja. Aya naon teh aya naon apa sih? Oh, tuh aya naon. Ribut wae sagala. Talak tilu ulah aing mah ulah sampai aya kalaman. Naon sih Neng? Aya naon sih ah? Ieu sok ngararewaskeun induk. Ieu, ieu teh naon permasalahanana? Yuk, dengekeun ya ku gegemir yuk. Ai jelema geus ngucapkeun talak tilu. Yeuh, moal bisa balik deui. Yeuh, anak ampu teh kudu kawin deui jeung batur. Kitu Jang. Pas ya ulah sok sagala ngucapkeun talak tilu ai masih aya keneh kasukaan. Ayo ampu, ajak si Neng ka jero ampu. Sebelum. Tah kitu Jang, bener anu diucapkeun si Ambu, amun urang geus talak tilu mah teu bisa balikan deui terkecuali nikah heula jeung nu sejen, karang bisa balikan deui. Aduh bah, kumaha geus sakieu banyak caranya banyak tuh. Nya uing menjadi ngomong kitu teh nya tuh. Meta bisa dibenerkeun deui teh bah. Aduh, sama tadi mah cuman heureuy bah. Hese Jang, da ujang geus naragakeun ucap kitu. Sugan ke abah arek minta solusi ka Pak Ustad. Nya Sugan bisa nya. Ya kena ya banyak. Hilap. Sok abah. Hilap bah. Aduh, aing kumaha? Aduh, geus kieu nya dah. Jadi lalieur ka aing na teh lah. Ngomong talak poe situ da bir teh ah. Kaceplosan tuh. Geus kieu mah da ah aing. Riut. Masih lihat dia. Iya, datang gandengkeun bukan kemur. Di pamajikannya, kumaha nya lah. Oh, ini sih pemajikan sia. Wah, Kalau ada istilah pemajikan sia teh dah. pusing, aing gerak ucap. Ucap Ngomong talak tilu. Dih, ari sia mah. Waduh bae ngomong deh. Kumaha nyalitnya? Setelah belum ada. Kayak mek di kudu kawin di pemajikan sia. Ya. Ada mah kieu ya. Aing buka solusi nya, kuing bantuan sia ya. Berhubung aing ge malengo, kumaha lamun pemajikan sia kuing kawin heula. Bisa wae, Rit. Mana di sia teu meunah di aing atuh gitu carana mah. Wah, ya emang semua betul. Kalau kita percaya makanya ke Ustad. Ya emang solusi emang nu lain gitu. Oh, daripada ku batur. Ya, kencang ka sabulan ku aing ceraikeun deui pemajikan sia. Emang bisa. Ya bisa. Apaan kawin heula. Kan bisa rujuk deui gitu balik ka. Tuh, aing mah nah jadi kieu sih. Rit. Pusing aing mah lah. Terus kumaha sia we lah. Yang penting mah engke pamajikan aing ulah dikumaha-kumahakeun ka toel ge ulahnya. Wah, Engke HS bisa ya ulah ngahiji nya. wah. Awas ya ku aing lamun kumaha-kumahakeun heuh. Awas. Tah nitip aing tah ka sia tah. Kalau gua tuh percaya kain. Pokoknya mah aing dipercayakeun ka sia we nya. Yang geus kitu mah aing geus moal naon deui pek sia. Banyak. Dia heula tuh dia. Deal. Tah. Jangan nakal ya, kasihan bunda. Mau kerja dulu.
amprok ya. Siap mau kabar-kabar. Yo, saya tanggung jawab dengan titipan ku aing teh. Itu nepi ka merandung gitu. Oh, pan kamu perjanjian lagi sabulan. Wah ini tungguan nih 4-5 bulan saya udah datang. Yang jadi kebablasan. Tuh, amat bisa dipercaya ku aing. Ya, bro, maaf tuh Til. Aduh, Alit, aing teh kasih Adit teh. Tepira padahal masih banghang meuli cangcut, kok teh kecuponan. Tuh, padahal mah aing motor teh geus kabeuli tuh. Aduh, wah cara adanya. Gusti, Ani. Aduh, Ani, aing nyam bisa ke situ nih. Ampun, Gusti, gitu. Allah. Ini bisa meleduk gitu kan ini. Ampun, Gusti, nyama kayak gue temenan aing nama. Nah, ada ya nama.